Ya. Jadi kabul doa Allah, lungsure malaikat. Malah saur sejarah mah duaan sareng malaikat Mikail. Lungsur ke alam dunia. Upami dina kita bae nama langsungna kana pusat. Bae nama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijri indal baiti mujtadian bainar rajulaini ir atahu Jibrila. Itu nih bae nama. Tapi awal-awal nama sanes gitu. Kanjeng Nabi nuju aya di bumi Kanjeng Rasul teh 2 tingkat aja lotengan. Dina malam Kamis harita Kanjeng Rasul kulemna teh sapatemon sareng istrina Siti Khadijah misalkan anjeun di loteng nuju ebog kulem bari nyangigir ebog namina masakana ditanggeui ku panangan itu sanes kulem Kanjeng Nabi mah ngan peta kitu umumna kulem Kanjeng Nabi mah tara kulem namar dina rugi lebar waktu kemudian masyarakat jauh dina ajaran agama Islam kulem tuang leut eta hukumna menang teu aya ganjaran tuang teu aya ganjaran leut itu teu aya ganjaran barang dahar tilu dahar sare nginum eta hukumna menang moal boga ganjaran maka Nabi matara yang naon dipigawe ya diganjar moal maka upami urang sarena hoyong diangkan umat Nabi cobi eta nu tilu lirenan fatal prekeun itu dahar sare nginum mah geus lah ribet teh dan umat tapi omongan itu barang ribet gitu jarang jalma rumah tangga pasea subuh kene alatan keberangan sholat subuh can menang nya akanun menurut di pasea teh subuh kene geus kungkeng karena urusan duit kan bae sholat teh tulus ge nu penting gelut teh nek kasawarga di mana jalma ribet begitu ulah orang ya ada nuju aya di loteng sumping malaikat itu ngalangkungan pintu malaikat yang naon malaikat basmus kalawang eta mah paranti jelema matak malaikat mah datangna ti luhur blus mangkaning bumi Kanjeng Rasul mah kentengna henteu ku Jatiwangi sabab cek ilmu lamun kente lamun bumi kentengna Jatiwangi eta jalma tara panjang umur nya lamun rubuh ningang teh pasti bae gitu nya lamun ku daun kalapa mah atawa ku euri papada ningang ge mana naon hampang itu salamar gitu eta mah mangga we hoyong ponok umur di Jatiwangi ngagebru sabelah ke tilu RT mah gempar tapi ai katingang ku euris mah rarasan mana naon nya mata ku pemi hoyong panjang yuswa cobi gentos ku euris ini keur mah bentukna bumi urang mah tos kawas astana jika astana bumi urang sok tingali di astana mah kitu dihanap taneuh digigir taneuh diarub ku taneuh deui kan makanya bumi urang kajenting di tembok da taneuh teh teh di sisi digigir taneuh dihanapna taneuh itu di luhur ku kenteng taneuh deui kaya urang hirup di alam dunia teh geus paeh hirup-hirup geus hirup di astana teh geus emut-emut nya mata paingan penuh umur nah gitu, ada mati langkung, hoyong panjang umur agen ti dewe ku awi itu, ada blus malaikat teras dipangkon sana ku malaikat ka hijir Ismail simpan di tengah-tengah hijir Ismail mata kita bae namanya rakna tidinya di hijir Ismail bae nama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri
indal baiti mujtadian baina rajulaini id atahu Jibril. Itu simpen Kanjeng Nabi di tengah-tengah Hijir Ismail, tinggalkan ku malaikat Jibril. Kemana malaikat Jibril? Miralian Mikail. Maka Rajaban disebatnya ge sasi Rajabnya. Naon Rajab itu? Duka. Rajaban ti aki keneh teh apa Rajab aja. Rajab teh na Rasulullah jabna Jabroil. Di ngaranan Rajab teh Kangjeng Nabi diisrokeun di Mi'rajkeun teh diaping ku malaikat Jibril. Maka Rajab na Rasulullah jabna Jabroil. Sanaos dina kitab sejenna malakun akhurun. Malaikat sejenna ge ngiring jajab ka Kangjeng Nabi tapi nu tenar mung duaan Kangjeng Nabi sareng malaikat Jibril. Milarian malaikat Mikail beureun kacapean malaikat Mikail Jibril deh. Aya malaikat Mikail keur nunutan. Jeung malaikat Jibril atuh ka ieu senteng ribu sorang ada bantuan. Jeung malaikat Mikail nya abdi digawe naon? Wayahna sini ka sawarga heula. Nanaonan abdi ka sawarga langsung ka dapur. Itu dati ditulakan. Canak gelas tilu isian ku madu susu arak. Didinya aya lomari tempat wadah. Canak dina lomari wadah nu kadua naon bokor tina emas. Canak ku anjeun eta bokor tilu usian ku ilmu iman hilim. Jadi Kangjeng Nabi mah ilmu teh diwadahan kana bokor. Nya bili ibu hoyong kadua ilmu tinggal neangan bokor. Babukeun kana beuteung insyaallah. Taeh dua pagi. Itu Kangjeng Nabi. Terus sejenna di goah papai. Didinya aya nu nyarane di sisi naon namina Mi'raj. Jadi pamenak abdi Mi'raj seres naik kan. Mi'raj mah Mi'raj teh taraje paranti naik. Maka lamun Mi'raj naik berarti taraje nu kaditu ai nabi rek mapai naon. Sok lieur-lieur teh. Mi'raj seres naik taraje paranti naik. Itu. Nanti di mana terus naik taraje langsung ke terminal. Neangan angkot. Sugan aya kene nu hirup supirna. Lamun teu aya angkot ojek online wae. Itu narutup online na geus ka kebun binatang. Itu neangan sato nu kira-kira jag-jag kanggo diisrokeunana Kanjeng Nabi. Kanggo diangkatkeunana Kanjeng Nabi. Nya angkat teh malaikat Mikail maka sawarga malaikat Jibril uih deui ka Hijir Ismail. Kanjeng Nabi dijaga ku dua rona. Sanu bagian rona malam Kemis Sayyidina Hamzah sareng Sayyidina Ja'far. Dijaga oleh Kanjeng Nabi teh di lebet Hijir Ismail. Sumping malaikat Jibril lebet ka Hijir Ismail. Teu apaleun darona. Sayyidina Hamzah Sayyidina Ja'far teh teuing ngaronana nunutan teh kumaha. Maka in atahu Jibril kaget. Dua rona barang ditinggali di lebet Hijir Ismail. Kanjeng Nabi terus aya dicanak deui ku malaikat ka mana ka sisi sumur Jam-jam. Sakae nibatkeun Kanjeng Nabi dicanak ka sumur Jam-jam dilelepkeun meureun ka sumur mah ka sisina henteu ka sumurna. Itu pasti dinya dibuka raksukanana Kanjeng Nabi dibelek kukuku Kanjeng Nabi da pesoma tinggalieun. Itu mata kukuku malaikat Jibril kada kade lamun tepang jeung malaikat Jibril kuku eta ngabahayakeun. Itu kudu rada luak lieukeun ningali kuku eta dikitu teh sawae. Beset ka Kanjeng Nabi teh dadakna timimiti sanapun lak-lakan. Jadi ieu bur besetna set kukuku
itu meureun aya nu nempokeun nya kade cenah ulah kalabasan tuh Pak. nya nepi kana bujal labas keneh wae tadugi ka sana pun udel geus bahaya lamun dituluykeun ka dituna sabab lamun dituluykeun ka dituna kana jimat cilaka teh jimat bakal cakak gitu masa geus nepi ka dinya tong diparakeun kaluarkeun lebetna mana lebetna patuangan Kanjeng Rasul taruhlah pejit-pejitna dikaluarkeun nya tina dada belah kenca aya nu dicana ku malaikat getih hideung sana ku malaikat alungkeun ka palih wetan itu ragrag di Garut gitu ya tiba-tiba ditanyakeun teh kan asana mah ragragna di Garut naon eta getih hideung teh tempat ngancikna setan getih hideung teh mata di urang mah teh dilalaan karena dia amak wae eta aya imahna setan sangsup ka imahna mah da anuna teh mata upami ibu alim digoda ku setan beset disukan beset itu mending dibeset mending diantep wae setan mending diantep lumayan keur pasea jeung tetangga itu so setanna moal pasea itu nya laang sumping malaikat Mikail nyanak bokor itu nu tilu teh iman Islam hilim lebetkeun kana manah Kanjeng Rasul tutupkeun usap ku malaikat teu aya tilas baret-baret acan ngabesetna malaikat taruhlah dioperasi kayaknya cenah mah itu pansokna rurutan enak ge upami aya nu ngalahirkeun cenah abdi mah hayang seperti Rasul dimirajkeun itu bedel weh itu diberde aneh padahal lamun ngemut anu disarengan ku tauhid bu si ngemut ka ditu ka mana ka Nabi Adam di zaman Siti Hawa dugi kadanget ieu teu aya budak nu betahkeun di jero beuteung indung 4 tahun teu aya bari jil we na make buset-buset nah gitu kan antar kudu eungapeun burung bijil sorangan kitu teh ya saha nu maneg di ditu juga nepi ka godegan di jero beuteung indung teh aya nya eungap gitu di 8 bulan depan sok karaos malik-maliknya bu eungap itu teh digidul kira-kira lah kan antam kagak eungap pun mah biji ya dan ngeus-ngeusnya barari dia nah make dibuset-buset gitu nya malah kolot baheula mah anyaran Islam aya ka Indonesia itu dari aya ustad ceramah kakupingan ke tukang dagang sapu uyun meureun eta malah ngahaja diajar ilmu ngaliwat teh ngan kabeneran geus kitu Allah ngalungsurkeun hidayah taufik ngadenge bismillahirrahmanirrahim da ai eureun heula meureun sapu moal payu batak meunang teh eta we ngan kusabab hawar-hawar teh ya diapal-apal teh ka itu teh jadi awut-awutan jadi bismillahirrahmanirrahim penuh keyakinan ketauhidan yakin karena ilmu jeung berhasil na Gusti manfaat dibaca bismillahirrahmanirrahim teh baheula aya budak bisul bawa cenah itu ka tukang sapu apaleun cenah jampe bisul bawa ka dinya kunaon saya jang lempang teh meuni juga nu jingjet gitu iya cenah gaduh panjawat nolol itu nya eta teh bisul teh panjawat nolol baheula mah sabtu aya bisul ngalalap lamun bisul eta namina panjawat nolol batak tukang sabu kade teh urang jampe lajang salanana bukae lancenganana mana senejang ningali nongeng ngan ngaduan teh beda kudu bari peureum
itu repurum tahan napas jauh bae lama itu lamun ngadua kieu sok ayang-ayangan nila di kabulna tauhid maca bismillahirrahmanirrahim teh kieu teh bismillahirrahmanirrahim timpung gue bisun bitu harita kene cepet barokah ilmu aja itu lila anas ngagoak apa keur diubaran itu sekali nimpuk deh langsung muncrat tuh nya si kainji ngalelep itu tukang sapu penaikan nolol deh merusin ditimpuk deh aya ibu-ibu hamil tidak kena dia teang tukang sapu payu barang tukang sapu kunaon jerebu ieu pada lahir hararese ngayahna sarepang jampe ke cenah mang kade sok aing jampe tah lamun kanu hamil mah duana teh lain kieu tapi kieu ngadua kanu hamil mah purum sapu teu meunang bolotot pasien teh kudu purum baca bismillahirrahmanirrahim dak kebetulan teh lihat ke luncat budak ngebahela itu luas meureun ditepak itu teh majang sameter nanti langsung hudang unggul teh orok gitu yakin karena murah asina Allah ilmuna tauhidna kuat aya aki-aki paeh henteu hirup henteu ngap musingkeun ka anak ditinggalkeun karunya aki-aki ditungguan butuh ku beas aral ngurusna teh neangan tukang sapu aya naon teh mang ieu cenah pun bapak ya musingkeun kayaknya tidak jampe lain orang jampe kesila saya geringnya wah terus 20 tahun kia lah hirup untuk apa ente menang saya jampe ku kami hasap jampe gitu kia dengan duana kaduana udah kia dengan duana kaki-kaki ngap-ngapan mah bismillahirrahmanirrahim krep bagi tungku bahamna jeung hirungna teh kap kerejet cepat di kamulna ilmu kudu disarengan jeung katauhidan keyakinan deh gitu cuma ditungku ngerejet gitu nah anu ayeuna mah punten ahli qiraat ge karsana Pak Kiai ngaos qiraat teu karengkeng teu meunang ditanyana datang MC atur nuhun mung tibang nuhun ngaji Quran teh setengah hirup setengah pae lamun baheula ngaji Quran dikiraatkeun model kieu ngariet dalam dunia ge teu bubar nu ngaji baheula mah cuma bismillahirrahmanirrahim teu pake nungkuk ge ngarejet gitu duka ayeuna masih ngarejet jeung ya gitu kitu we ngajampeun eta mah ya bismillahirrahmanirrahim krep untuk kudu make obat tinggal kuat nahana we lah ngerejet ada mualila di bang kerejet lempeng itu nya geus kitu mah tinggal yang amil kumaha ke nya ringkus we baya teu bangga mamawa itu geus diringkus rodo da asana magogoakan ieu ya
Ada mana sok digogotong mah olo-olo paeh-paehan digogotong. Dorodong datang ke makam cuma nyasa hulu namungkol ada pangangaruan geus taringaleuh. Dawuh urusan gitu mah jeung akhirat. Da bakal urusan mah jelema. Itu. Da moal anu apal kana rupina jalmi iwati Allah nu ngadamelna. Itu ari ieu nu halal hadir geus ajengan nanti jelema lain. Terus terang ada gaduh keyakinan anu potongan model kieu kajub nu di dieu ye bentuk-bentuk model kieu sanajan ilmu nang ngapak langit ibadah kawas malaikat potongan kieu mah moal dikasawargakeun moal gilaan sawarga nempo bentuk kieu lah moal dikasawargakeun wah nya naon sabna anu kieu mah sanes jalma nu katingali ku urang mah tapi cangkangna kulit daging urat tulang sanes jalma wadah jelema di mana jalma teu sebetaheun dina wadahna kaluar disebat maot ta jalma mah nu bijil nu galatak-galatak mah cangkang matak sok diparikeun itu asalna ti mana cai seuneu angin taneuh dijikeun ku Allah jadi kulit daging urat tulang sanes jalma tapi wadah jalma matak moal aya nu apalin kana rupana jalma iwati Allah nu ngadamelna kajeun kiai ilmu na ngapak langit nu nguanu maot tibang moroho nyaho-nyaho tiis we tos teu aya lain pegat ieu mah kalah diandap ku teu tingali tah anu ngalih teh eta ka mana ngalihna ka alam kubur ari alam kubur lain astana alam ayeuna perbatasan antawis alam dunya sareng alam akhirat astana mah tempat mijeun cangkang kabayang ku urang lamun jalma doraka di ruang cangkangna heuk disebut astana atau alam barzah alam kubur teh astana heuk jelema doraka datang malaikat sekali neungeul ge ku malaikat muncrat jeung astana ge teuing teh kabawa na malumur urang itu geuning ieu mah jelema tara salat saumur-umur tara jakat oge sok main sok racul jempling tara aya nu sugan tulungan aeeuh itu salah main ngagorowok belum dirojok itu serius pae mah disagan gitu kade eta mah di ruang teh cangkangna nu bakal urusan mah tuh itu jalmana nu kaluar jarang aya jelema nu apalin kana ka jelema anu maot oge jarang teh sok lamun tatangga aya nu pupus Kiai Ustaz ajengan tatangga ngarariung maca Yasin deh nya itu pan apa ada mana ngadengin teh mesti maca Yasin we moal itu sanu pinter amil lebih nu apa kana maot mah mata lamun tatangga maot Isa amil mah tara nyampurkeun ceuk amil sanajan kadinya ge mah hirup deui aing aku mah isuk we tah kitu jelema cerdas gitu datangna isuk-isuk kakare amil percayaan tah jelema maot henteu kudu bukti sampai aya aturan-aturan tertentu jelema maot mah itu kajeun teh geus dibungkus Italian ku amil mah dibuka sah jeung teh sahna maot buka talina bukakeun bungkusna ku amil naon sabna hiji maot mah socakna teu kenging bolotot masa ku amil dibuka bungkusna lamun bolotot ceuk amil salah ieu paeh mah peureum usap ku amil dia di loba kigawean amil mah kadua nu maot mah teu kenging calangap itu mata kudu di masker lamun calangap bekem lamun aya nu maot kalah calangap gitu ceuk amil salah sia maot mah balem bekem
muka di lem super blue nu penting balem aduh itu katilu pananganan teu kenging ngarumay lamun geus maot teh kedah sidakep ieu mah geus maot kalah gedehay teu kami Aisyah poe teu leuleuh geus lain kitu siapa mah kali leungeuna omekeun capek ame teh Kiai mah maraca Yasin ti sakeneh teh ditempo bener jeung tenana. Terakhir kaopat sampean anak henteu kenging ngajogo kedah lempeng ieu mah dibukakeun ti rumna teh kalah ngajogo. Cuk anu sia mah paeh teh nyapekeun aing. Matak diidak we sukunakeun bae parotong ge da moal ngagoa. Nu penting lempeng. Itu dak we tincak. Itu kakarek dibungkus matak urang mungkin di mana pupus teh ulah nyapekeun ting batur latihan di ayeuna di mana bobo teh lelempeng sidakepkeun lamun saur caroge ibu nanaonna jelema teh sare teh nuju latihan bisi bangawin amil jangan cara ge Agnes dia mah tinggal mungkus itu eta tuh jalmana mangalih ka lambaria eta mata Kangjeng Nabi beres diusap dadana ku malaikat terus dicana ke Masjidil Haram netepan 2 rakaat lungsur ti masjid nyampak di payun aya cai 3 gelas madu susu arak mangga saur malaikat ngaleueut heula sabab ieu teh perjalanan teh tebih nyana Kang Rasul kana susu nya caina lain susuna susuna mah teu manggih aya caina unggul peureun susuna cenah eueuh aya caina akan caina we dileueut Kang Rasul cai susuna ngarenghap malaikat Jibril kunaon sampai Jibril luas itu isana luas cenah abong kena salira ma al Mustafa jalmi anu dipilih ku Allah taala telepat setiap pada melande naonnya nya eta cenah ngaleueut dipasihan madu susu arakop kana susu mun abdi mah kana arak cenah lumayan kitu kitu kumaha cenah lamun kami nginum arak upami salira ngaleueutna kana arak maka umat anjeun moal aya nu iman hiji-hiji acan kabeh bakal hayang paloba-loba duit itu kumaha lamun abdi cenah nginumna kana madu umat anjeun moal aya nu iman hiji-hiji acan kabeh bakal hayang paloba-loba pamajikan itu kumaha cenah lamun abdi ngaleueut kana susu tah upami ngaleueut kana susu mah insyaallah opatan mah salat subuh bakal aya ai pinuh mah moal pasti jadi minum susu mangan opataneun kitu ge bari rada luak liuk ongkoh sieun ku juri gitu angkat we Kangjeng Rasul di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa tungang naon tungang sato naon duka teu aya jalma di pasian terang sato naon eta ngaranna da urang sawarga itu sablamun sato sawarga dibejakeun ngaranna urang ka sawarga moal aneh panatos ayeuna apa sok aya nu nyebat buruk eta mah asma lakob asma ngaran lakob lalanihan ngaran lalanihan asli mah teu aya terang geuning dilanih buruk sabab ieu sato di berjalana ngalangkahna kawas kilat ai kilat bahasa Arab disebut barkun burukun itunya barkun hartina kilat kusab ieu sato lempangna kawas kilat maka mun bahasa Sunda disebut sikilat itu ngadakade ibu bapak 1000 kali seueur artos omat ulah panganguran hayang ngingu buruk lempangna cepet
jadi salangkah teh ti dieu ka Bandung itu jadi lamun di Angon teh tinggalin udah Angon nya obat lengkah teh di Mekah itu jadi budak Angon ngabunuh-bunuh ke joga buruk mah si Urman teh gitu tong hayang lah loba duit teh ngin wae mah susah itu urang mah minggu mah entog ge nulinek itu ku aki-aki ge beunang entog pan kitu nya panglinikna sato Betak lamun ditewa ku aki-aki teh tubruk moncor kana perangkakan. Malik deui kitu-kitu ulang iling ditubruk mah ngajol entong. Betak ditewa ti asar teh pangi-pangi isya meureun geus bubuhan geus teu neuleueun. Itu. Dugi ka Masjidil Aqsa netepan deui 2 rakaat naik we. Kangjeng Rasul mapai taraje di aping belah kencak jeung katuhu malaikat Jibril belah kencak malaikat Mikail ti handap didorong ku para malaikat malakun akhurun malaikat anu sanesna padang miring nganti wantuneun caket isin duaan we di aping terek gok dugi ka langit kahiji itu tong dibeja-beja jadi dinyalah pokona mah abus ka langit kahiji barang bus dugi ka langit kahiji tepat tepang sareng jalmi nuju calik dina kursi emas ditaretes ku inten berlian kulitna bodas mukoneng jangkungna 87 meter jangkungna teh jalma saya jalma teh bibit jelema Kangjeng Nabi Adam alaihissalam tak Kangjeng Nabi Adam alaihissalam teh ayeuna aya di langit kahiji bilih bade narepangan karuhun ayana di langit kahiji ulah cul teuing ka kolot teh pira di langit kahiji tadinya gok di lawang penak eta di dinya Nabi Adam ya aslina naik deui ka langit kadua tepang deui sareng Kangjeng Nabi Isa eta mah hirup keneh kawas urang kieu naon sabna Nabi Isa teh acan di mautan dasarna perjuangan di dunia can parat itu di zaman Nabi Isa alaihissalam aya tatanggina anu bade ngalahirkeun ibu-ibu dalam laki mah geus sumpah teh ge teu sanggup ngalahirkeun bangga ngaujeunna itu ibu-ibu bade ngalahirkeun carogena sumping ya Rasulullah itu pun bojo bade ngalahirkeun nyuhunkeun dilayan nane ka juru makanya yang kami kudu di Batak isane saya nyuhunkeun di doaan haku kami itu angkat Nabi Isa bro ngalahirkeun istri Nabi Isa di jalan keneh ieu kaberes diibakan di bedong murang kali dibobokeun sumping Nabi Isa itu bade ngangkat panangan Nabi Isa ieu budak kalah luncat orok karek samenit tina dibungkus di bedong lol Nabi Isa ngangkat panangan teh hibar budak celek naik ke tengah-tengah bumi barang antel ke tengah bumi beratna 3 kintal setengah tereh gedenya 30 maraban daun teh asal luncat teh gede itu barang ditutup ku Nabi Isa dina tarangna aya tulisan ana adu wallah gitu jeung Nabi Isa ieu budak teh kieu itu malike ka ibuna bu geuning tong putra teh kitu kumaha Gusti Rasul tingali na tarangna ditingali teh nya aya tulisan upami bahasa urang mah kami teh musuh Allah ngaku sorangan tulisan di tarang nya nya kitu nya teman nyangakeun kumaha saena nyuhunkeun widi kami bu ieu putra ibu ku direk dipaehan sabda mun dihirupan bakal ngabahayakeun balarea mangga Aisyah kitu manjangakeun sarepet Nabi Isa nyebut pedang maksana mah bade dilaan kaluhurna wungkul moal disiksa itu teuk-teuk beuheungna asana terus balager teh tanu piomongkeun mah ieu kadienakeun itu mah da cik Nabi Isa mending laan kaluhurna bae lah bae teu piomongkeun barang disambet ku Nabi Isa lain ge jawara itu kalau wae ngaku musuh komo ka Nabi Isa barang disabet ku Nabi Isa ngelok
tep orok teh teu kaburu ngelok ngalamat beunang panon kencana sabelah bret pupus kadepek kata budak teh langsung namru tewak ku Nabi Isa dicanak teh kapalidinya ka kulon kuloneun ieu alam dunya bijieun Nabi Isa ka kuloneun ieu alam dunya di luar alam dunya teh aya gunung ageuna 1000 lipeteun ti gunung Himalaya sumping kadinya dirojok ku dampal panangan Nabi Isa hanapna gunung cek diangkat teh gunung ngajungjung simpen da budak di tengah-tengah turuban ku gunung nepi ka ayeuna hirup itu namina Aceng Dajjal gitu Allah sawating dalalaki banyak neng Dajjal teh macak eta namina teh Aceng Dajjal nepi ka ayeuna hirup awal akhir bakal ka dieu deui lamun suk Dajjal ka alam dunya nu panggeulana di teangan ustad musuh teh kaum kampung di teangan teh ustad teh tukang kapleman teh sok dulurna sok diberi duit dongko teh itu mah pilih-pilih lah hayang diancam hayang diberi duit teh kitu lah itu jangan ustad bunang ustad tewak cangkengna di laut nepang jerona salam dunya teh di Dajjal mah ngan semet mumuncangan itu rubakna 4 kabupaten di Dampasukun itu wah ngajurelat ka dieu mah parah itu badak tadi ge cenah tolak antau sia moal bener ninjakna ruksak tolak henteu ka itu deui pokoknya umat Islam mah bawa bola laki dibabat itu diramus sakali newak jelema teh 4 desa krep bubuk gitu kumaha cenah abdi aya ilmuna upami jalma di alam dunya ayeuna hoyong teu katingali ku Dajjal kedah katalar surat Kahfi 10 ayat tingawitan alhamdulillahilladzi anzala ala bil kitab wa lam yaj'alhu iwaja dugi kana min amrina rasada deui kadinya moal katingalieun ku Dajjal paling katincak gitu eta mah eta teh pilih-pilih cekorna gede teuing nu katincak diram anu nu katewak diramus nu teu katewak katincak itu 4 desa atau desa bulahna teh jadi keur pilumpateun lah nah gitu ayana di langit kadua kata Nabi Isa mangga beli boneka ditu silaturahmi gitu di langit kadua naik ka 3 ka 4 ka 5 ka 6 duwi ka langit ka 7 di langit ka 7 aya tangkal kai agung dahana 4 nu pokok teras ka itu nama cabang-cabang dihanap digigireun eta tangkal kai teh aya 2 makhluk Allah abdi Allah malaikat raqib jeung atid eta aya gigireun kai eta mainan meja boga buku 2 sewang anu hiji buku kosong nu hiji buku asli ayaan naon nu ayaan sejarah hirup urang ti Allahna tahna buku ieu di mana keayaan hirup urang diakunkeun jeung buku ieu teu aya dina buku ieu baru malaikat dicatet dina buku kosong kitu namina malaikat raqib atid agung eta tangkal kai meujeutna cek malaikat lamun urang leukeun hoyong terang sabaraha gedena eta kai dikurilingan nganggo air eking di full 1000 tahun moal teu punggelang gede eta teh itu mata pilih Pak Ustad kekirangan kayu kaditu we nyohunkeun sadahan malah 4 desa mah moal kekurangan kayu ngalah sadahan deh daun teh Bu dina daun teh aya tulisan tiap daun teh tulisan naon nami urang hiji jalmi hiji nami hiji jalmi hiji nami pas barang ditutup ku Kangjeng Rasul aya nu ragrag daunna nu geus koneng itu saur Kangjeng Nabi Jibril itu aya nu murag mangga canak itu canak ku Kangjeng Rasul
tingali cenah tulisan naon eta nyaeta tulisan jalmi pas kabeneran nuraga teh namina teh si Said itu barang diilikan ku kan Rasul aya ngaranan jelema Said paeh Said tadi bareng jeung muradna eta daun kitu teh mata kolot baheula di mana murang kali nuju ameng katingang daunan sok dicanaknya ciduhan lamot lain daun eta tuh daun di langit ketujuh nya ngan biasa nama nu marurah teh anu tos koneng anu ku bapa rurah tos teu dikengingkeun ngadamel KTP gitu. Lamun 60 tahun bios teu ngadamel KTP deui ngadamel ka langit tah eta koneng di ditu na parurah apaleun kana daun koneng itu mayoritas umum tanu murag teh eta itu urang tinggal ngitung we apa urang hejo keneh apa geus koneng lamun geus koneng hati-hati tereh jatuh aja tapi soal masalah maut mah kadang-kadang nu hejo bisa tiheula malah aya pucukna ningang dikuhileut mah nu koneng kuat tapi pucukna mah tiheula matak sok aya orok maut eta di dituna kuhileut eta ya matak mun boga orok teh di barang berojo teh semprot gitu awe nanaonan teh nu geus dikuhileut gitu hayang ulah kuhileut mah tinggal semprot teh ku baygon saya 4 botol ke insyaallah uras gitu nah naik deh ka langit karokro ka mustawan ka Sidratul Muntaha didinya dipasihan dua kanya hati Allah hiji jabatan Rasul kadua saur Allah Muhammad keur anjeun jeung umat-umat anjeun mun hayang salamet aqimus sholat lakonan sholat itu sabaraha kali tong loba teuing 50 kali cekap ka sawarga Kabir tu cek Nabi nampi abdi Gusti kana kanya Gusti teu nyebutkeun piorang Gusti nampi abdi kana kanya Gusti ku abdi bade dilaksanakeun sareng umat abdi lungsur barang nepi ka langit kagenep pegat ku Nabi Musa Muhammad anjeun dipagieun ku Allah dibere naon hiji kami dibere jabatan Rasul kaduana ku Allah kami jeung umat kami diberi jalan ka sawarga ku cara ngalaksanakeun salat 50 kali luncat Nabi Musa itu Muhammad ketika salat 50 kali diterima ya diterima oleh orang Allah si orang Allah tapi kudu make pikiran gitu jeung Nabi Musa itu kudu make pikiran ai kitu ya entong-entong umat anjeun jelema sapotong gitu jeung mararat di jelema anjeun mah umat kami ge jelema jarangkung gede bala leunghar diajak salat 50 kali dahan kuat-kuatan gempar gitu wayahna cenah ka Allah nyuhunkeun ulah 50 ting bisi pae kabeh nyawi deui ka Allah aya kebijakan Allah nya atuh Muhammad ya itu kuatin makin bae turunkeun 5 pegat deui ku Nabi Musa ayo ke cek Nabi Musa sok cek jalan mana koin pegat itu tadi namanya jalan babakan wis nampak Nabi Musa di situ jadi mana ke mana sih jalan itu tadi namanya mabal ya tuh bisa balik deui ka Allah ngap muat anjeun dugi katinggal 5 Bu itu cek Allah Muhammad ke anjeun jeung umat-umat anjeun mah sanajan salat ngan 5 kali upah nama lagi saruakeun jeung 50 kali nu baheula lungsur terakhir pegat deui ku Nabi Musa kumaha Muhammad alhamdulillah nya euy bager Allah teh naon bagerna ayeuna mah tinggal 5 cek Nabi Musa wajahna tong ka alam dunya balik deui ka Allah berat keneh ke umat anjeun ngemut kanjeng Rasul unggal usulan kaditu dilaan 5 ayeuna tinggal 5 lamun kaditu deui dilaan 5 nol gitu teh anu si Musa bisa dilaan kabeh
itu karep saya muga-muga sing karuwatin we lungsur Kangjeng Nabi ke alam dunia pas jam 8 dinten Kamis wa mubasyiro ceramah naon hiji ngangken kajalmi-jalmi upami bade lebet Islam saur Kangjeng Nabi tajalan kasalamatanana ieu salat sabaraha kali 5 kali we itu gara depan we maka tibang sholat tungku jangan kaya Rasul di Mekah sahabat oge bade netepan teh satu acana nemi lalebet ke masjid satu acana Allahu Akbar teh mabukkeun sahabat ngararinung teh di sakali lebet ke masjid teh nyana teh sakal buntung teh minuman di sana sore zaman hari teh Langerak 4 botol sewang, 5 botol sewang, kakarek Allahu Akbar. Nabi nyaram itu ngalami tilami Kangjeng Nabi teu panujuk mun sahabat gaduh eta padamelan. Ajukeun ka Allah. Gusti abdi teu panuju umat abdi padamelanana mabok. Turunlah ayat jawaban. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton eta ayat jawaban tina permohonan Rasul bejakeun ka sahabat geuning kikituan teh duduk baraya setan pagawean setan kada prak sahabat sujud nah atuh si Rasul sanes dikapungkur karek dieu aing nyahoan ke ti Allah gitu areureun sadayana nah kitu bae teh lempeng we salatna teh nya berjalan di Mekah ngalih ke Madinah aja Rasul teras netepan di Madinah tapi orang Allah Muhammad di Madinah ge geus loba nu ariman ngancan boga bapak pamimpin di Arab anjeun ku urang Madinah wayahna hijrah ke Madinah ngalih ke Madinah matak di Mekah mangan 1,5 tahun nyebarkeun Islam 40 tahun nemek diangkat disuruhkeun dimirajkeun 1,5 tahun 41 tahun Kangjeng Rasul dialihkeun ke Madinah. Matak punten-punten urang Mekah mah beda salatna oge. Nu gagaro wae aya, nu ngome kopiah wae aya. Diajar ilmu nangan 1,5 tahun. Salina hinakeun. Itu di Madinah mah 21 tahun setengah matak mantap urang Madinah mah ibadahna ge mun aya urang Indonesia nu mau ngahaji ke Madinah ge lepat ya haji kitu Pak Haji lepat lamun di Makkah mah ditarapung gitu salat kitu mah jagareun masjid talipah we tah kitu 1,5 tahun. Jadi di pengetahuan umum ge lamun urang sakola di pengetahuan umum 1,5 tahun mau jadi profesor doktor mau paling ge ngangun muning ya gitu 2,5 tahun di masjid di Madinah Allah uningaeun Muhammad anjeun cukup luas nyebarkeun agama kami cukup lelah anjeun nyebarkeun agama kami beujeuhna istirahat pupusan kan Rasul di Madinah pupus di Madinah mau balik soakeun nyaritakeun jelema nu geus maot mah teu kumaha itu kaburu pupus manten maca krupina uraian sejarah disuruhkeun dimirajkeun Kangjeng Rasul kalah kaburu pupus manten nabina jadi ubuh deui caritakeun aing nyaritakeun nu maot sieun nyampeurkeun tapi nama sakitu anu kapiatur nu sae mudah-mudahan janten ilmu nu manfaat barokah nu lepat nama abdi jalmi biasa moga-moga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.